Bapak Ibu sadayana, hatur nuhun kasumpingan Bapak Ibu dina acara gotong royong. Gotong royong ieu teh hiji buktos urang teh ngalaksanakeun Bhinneka Tunggal Ika dina raraga 17 Agustusan tahun ieu. Urang kedah silih asa, silih asih, silih asuh. Sok atuh urang ngarumpulkeun ieu runtah-runtahna. Pak RT, wios ku abdi weh. Muhun Pak RT. Pak RT mah teh kedah ngabantosan, bilih kotor ak sukanana atau we calik Pak RT mah. Muhun Pak, Bapak mah calik we bari ngopi. Ari Padanu, pan tadi Bapak parantos nyarios. Yen gotong royong teh hiji wujud ngalaksanakeun Bhinneka Tunggal Ika. Komo deui dina raraga 17 Agustusan. Kudu silih asah, silih asuh. Jadi gotong royong teh kedah dilarapkeun dina kahirupan sadi dinten sanes mung saukur slogan hungkul. Pak RT, ibu-ibu, bapak-bapak, ya urang ngaleut heula aya kopi. Mangga, Pak. Pak RT, abdi teh hawatos ke Pak RT bilih Sulastri. Ieu tos ngadamel gorengan kanggo Pak RT haneut keneh. Naon atuh Salatri? Lain Sulatri, Salatri. Salatri. Salah? Salah. Ini bilang, Bos. Tapi Nya. asa teu ningali Bu Imas Nya. Padahal orang teh keur sibuk kieu kudu nama mantuan atawa dagang atuh ka dieu. Oh, ini nya. Padahal makan pami icarat diborong ku urang-urang ada di sadayana. Nya. Nya. Biasana Bu Imas teh sok aya di dieu. Tapi ka mana ayeuna nya? Pak RT, tadi mah asa aya. Aya. Sampurasun. Mitra. Mangga nyangakeun kulub suuk sareng kulub cauk. Kang Hussein. Mang Mitra, parantos di kebon. Muhun, nembe tadi pisan. Teras di kulub tuh ngarebul keneh tah. Hatur nuhun Mang Mitra. RT, Mangga. abdi mah bade bersihna pai ditu ah. Oh, mohon mangga. Mang Mitra, aduh eta abdi teu kiat eta kana suukna ditampi. Aduh teu nuhun. Abdi oge hoyong cau ah. Anut keneh suukna ge. Nuhun. Palem Aeh, geningan Bu Imas nembe kaluar ieu teh. Nah, kalah ka dagang geuningan. Dina danget ieu mah teu dagang, ieu ece oge bapak-bapak nu sanesna. Ieu teh abdi teh tos mungkusan. Lotek ieu teh kanggo konsumsina gotong royong di dieu. Tapi Haratis guys. Ke. Sakedap. Bu Imas moal rugel ieu teh. Nama Ruga. atunya henteu nya. Nia ieu mah tanda atanapi buktos kaasih pangeran anu parantos ngaberkahan kulawarga abdi. Ieu teh buktoskeun nyaah abdi kasasama. Gitu eta teh. Luar biasa Bu Imas. Cumpon pangandika Gusti ku ngabaktikeun hasil bumi nu panghadena ka pangeran. Puji Gusti. Pan eta teh piwuruk Mang Mitra ka abdi-abdi sadayana dilarapkeun eta teh nya. Puji Gusti. Gusti ngaberkahan. Amin hatur nuhun Gusti. Amin, puji Gusti. Atuh simpen di ditu. Mana sok aya nama simpen ulah barang wong wae. Teras ieu runtahna beresa atuh kumaha. Ayo atuh, ayo urang meureuskeun. Ayo.